disentuh-sentuhnya penting ieu mah. Ya wajar jang. Kali ti penting pasti ti isieun belum. Kumaha bari di tempat anu kieu mah. Hayang ngarame mah ngusutna di kota geura. Pasti menang lauk nu antingan. Awak buta dasar Sumandabi. Aya akang mah. Sok leluconkeun arina naon teh nya. Bener ya makan bener. Jeung rasaan teh asa karareueung penting ieu mah kunaon nya. Borangan we ujang mah atuh. Sakitu geus lila oge bareng kikieuan jeung akang. Tuturkeun we akang. Bener Kang. Asa beda penting ieu mah. Teuing sugan. Beda tadi beurang aya nu maotnya. Mohon hubungan anak anu maot jeung nu nguseup jang. Jaga semua ngadarpeut teuy. Teu nyambung bergug. Beda sok aya bejana we Kang. Lamun tos aya nu maot sok kardiwaan. Sok gagabah maneh mah ngomong tekar. Tahayul eta mah. Beja wungkul ti jelema nu borangan. Tapi lamun teh mah nya aya kitunya. Kumaha tak kurang teh Kang? Mere we keur maneh. Komo pan ieu. Cok oja teh rana sia. Rana bengsat. Sarojeng jeung obar jeung nu jaun. Rana tah eta. Ulah kitu atuh Kang. Kieu oge abdi mah masih keneh payu ka parawan mah. Entong eleh ku si Gembol atuh. Si Gembol mana sia teh jang? Eta geuning budak urang Taman Bakti nu sok kuli manggulan di pasar Cisaat. Si Gembol. Oh, budak eta. Nu lamun keur lempang sok kerung. Jeung lamun dangdang siga nu sieun kahuruan euy. Anu sagala dipake. Sarua jeung Haji Sobur. Uuk dikituan bage-bage lain. Blegug dasar. Tah, bener eta Kang. Pan manehna mah laku keneh ka parawan. Komoda manehna mah remen gaul di Radio Fortuna mah. Nyaho meureun akang oge. Hebatnya euy budak teh. Nilampar gaulna. Anak buah saya teh euy. Kitu anak Om Bentang atau anak buahna si Tatang Lemon. Beja nama didikan Kang Dedi Hidayat Kang. Tukang hayam di pasar Cisaat teh geuning. Oh. Pantes atuh ari kitu mah. Da tukang hayamna oge kasep. Kumaha deui Purwa manis? Si Abi si Igo jeung sarikeun. Da aneh lamun loba awewe nu harayangeun ka tukang hayam eta. Nah, akang apal gitu ke Kang Dedi Hidayat. Nu jualan hayam teh nyapuguh we atuh jang. Da ngaran lah di lembur mah Jang Ece eta teh. Nu matak manehna mah dagangna teh tarati isieun. Da nu balanjan oge sok loba awewe paralantas kadinya mah. Padahal loba tukang daging hayam di pasar Cisaat teh. Lain manehna hungkul. Kedah tukang dagangna kasep meureun Kang. Sigana kana kitu jang euy. Da lamun akang boga beungeut kitu geus moal menyia-nyiakan kesempatan. Dilayanan kabeh ku akang mah. Da akang mah bayawak kampung. Naon oge sok digabres cek paribasana mah tara nyesakeun nu burung jeung nu pecak. Memangna akang teh wasimen. Lalamakan oge diteureuy. Tidak layau. Da nya akang mah kitu kabuktianana. Sok gagabah ari nyarita teh jang. Kumaha lamun kanengen ku indungna barudak? Bisa pabarudak tah jang. Heureui we ieu mah tukang geuning ngamuk sakitu oge nya. Mah keung teuing atuh euy. Kang, ari itu sahanya? Aya awewe nyamperkeun ka dieu euy. Paling-paling oge norek ka sayang. Piraku. Reka cai make cimbung sagala tuh. Iriseun meureun jang. Pan saking ngagelebugna geuning teh eta angin teh. Asa mendadak bau bangke Kang. Bener bau bangke Kang. Di mana ya dan tadi mah kamu bau kieu Aya bangke anjing atau ucing, palid eta mah meureun jang. Beda ieu mah bauna Kang. Meni asa meledak pisan. Lucun naon ieu teh euy. Wayah kieu masih
sugan ketemu aku Ece keur naon? Kang, tong kitu teh atuh ngajawabna. Bisi lain jelema. Ira tuh Jang, lain jelema bisa ngomong. Nuju ngarusapnya pas kekengingan teu acan. Meje penting mah. Menang kaya trip acan. Ku karonyanya pas wayah ieu teu acan kekengingan. Atuh hayang lauk mah meser we di pasar Cisaat. Pan seueur sanes. Loba di pasar mah. Da akang oge teu burung. Ngan ngusutna kudu duit. Ngerti teh? Ari kitu akan kegadung artosnya kanggo meser lauk. Lain teu boga duit ce. Ngan ari langsung meuli mah teu nyeni. Ari hoyong nyeni mah dicek gira laukna pasti aus. Ku ngaluluconkeun ari Ece. Hayang naon sih Ece teh datang ka dieu? Kang, ulah galak teuing atuh. Abdi mah sabeda rasaan euy. Kira ge awewe. Ngalawan mah naon salahna? Digulipakeun we. Dijeblaki. Sabari melengkung. Pasti ngahep-hep geura. Bari jeung panonna peurembeun ta. Moal perempuan pakan abdi mah rek molotov we. Lamun ku akan digolerkeun mah. Bangun benernya. Hayang digolerkeun meunang sugan dina galangan susukan. Sokan lamun wani mah ka abdi. Nah, make teu wani sagala. Entong disebutkeun si oleh. Lamun teu luas mah. Gini, awal menu bieu teh nya. Ari dieu basa ngobrol jeung Akang. Mana manehna? Itu kangen urang tadi makan. Kamana nya awewe teh? Kok bisa ngaleungit gitu? Hebat teh. Terus jadi ngaleungit kunaon nya? Buah-buah kan ieu mah, Bang. Buah-buah. Buah-buah naon, Jang? Jurig lain. Di sang hareupan ku Akang mah. Kakang kan. Ari itu sasahanya. Ucang-ucangan di nangka kan. Senterang gerak ka dieu Jang. Saha cenah eta mangkluk teh? Wawanianan ngaheureyan kasih oleh. Kunaon Kang? Senter teh ngedadak teu deken hurung itu kunaon? Beakeun meureun baterena. Karak diganti tadi Kang. Moal bisa hurung sia senterna oge. Seserian deui eta mangkluk teh. Kadieu sia, lamun wani mah. Kasih oleh. Ulah ucang-ucangan dirinya. Mudah tak telak we Haji Samili. Kang, ulah somprak atuh. Abdi mah curiga Kang. Ka eta awewe teh. Curiga mah sampeukeun atuh ku ujang ka ditu. Sieun Kang ah. Kang. Geni awewe nu ucang-ucangan teh. Sida cucu ojat.
kumaha atuh ari geus ieu mah euy. Teu kumaha. Eueuh deui jalana urang lumpat we Jang. Apaan tadi cek akang mau lompat cenah. Da akang mah wanian. Heeh, dari kitu kudu yang hareupan diri mah. Akan sieun Jang. Tuh Kang. Riri mana? Seojat. Nyambarkan ke dia. Kumaha atuh Kang? Lumpat Jang, lumpat. Beja marakayanganana arwah Ciojat geus nerkab ka urang lemur bojong bijung teu budak teu kolot kabeh pada sieun lamun yang hareupan datangna peuting lantaran cenah cek beja tikang oleh jeung ukar marakayanganana arwah Ciojat rek neangan padung nu teu kapasangkeun waktu ngurebkeun 2 poe katukar. Malam naon ieu teh apana? Ari kitu aya naon, Bu? Make nanyakeun malam naon sagala. Sararieun abdi mah Pak. Komo upami ngopi martos di tetangga yen cenah arwahna Ciojat teh marakayangan Pak. Ceuk saha eta kajadian teh, Bu? Ceuk saha eta beja teh? Buat teuing bohong eta mah. Maklum zaman ayeuna beja pabeja-beja tanpa anu nyata ngan sakadar nyingsieunan urang wungkul. Ari si Bapak leres ieu mah Pak. Tuh, nu tos ngalamang kawenehanana oge. Jang ukar sareng Kang Oleh. Waktu maranehanana nuju ngusep. Eta geuning Pak di susukan lebah curug legok nangka. Can puguh, Bu, eta beja teh. Maklum lah, si eta mah tukang heureuy. Sawios teu percanten mah. Pokona Bapak ulah kamana-mana wengi ieu. Wayahna we ulah kontrol saeuy heula. Ibu mah sieun. Sieun kunaon, Bu? Da di jero imah ieu. Muhun eta oge sok sanaos di lebet bumi ge, Pak. Da ari nu kitu mah saurna teh sok tiasa wae lebet ka bumi nembus panghalang, Pak. Sok nyisinan sorangannya Ibu mah. Ih, ari Bapak leres, Pak. Ibu mah sieun. Jung deui ieu tara-tara teh sasari. Make aya suara anjing babau segala. Si Bapak mah sieun atuh, Pak. Kupingan teh sapertos aya nu nangis di kolong. Ih, sahanya Pak? Saanya Ibu. Eta mah kedinian Ibu we meureun. Ih, Bapak mah leres ieu mah Pak. Tah, coba kupingkeun ku Bapak nu jelas. Ibu Kokong.
abdi ojat. Nyeri. Tah Pak, tah gini Pak. Ayeuna mah makin nyarios sagala. Kuping teh Pak. Benernya Bu. Yang deui dedengian teh ngaku-ngaku ngaran Ceu Ojat. Pan Ceu Ojat bagus maot. Nu mawi soal abdi oge. Seueur bejana ti tetangga. Cenah aya nu kantos kawenehan papenak sareng Ceu Ojat. Tata Pak. Ka kuping deui Pak. Ibu kakak, Pak Apip, ya abdi ojat, hayang di padungan hiji deui. Itu aya nu molong. Kuping teh padahal tinggalin hiji. Kumaha atuh Pak? Sing tenang Bu, sing tenang. Ulah gempeur bisa cilaka. Ku bapak urang singkakeun. Kumaha nyinggakeunana Pak? Nah bapak wantun kita butuhan ka kolong. Is, teu kudu ka kolong Bu. Teu kudu rek naon los-los ka kolong. Cukup itu cukup. Kali apa? Kudu hati-hati. Bisi arwah Ceu Ojat teh lebet ka bumi urang. Moal atuh Bu. Tenang we Ibu mah tenang. Hei, saha eta nu ceurik di kolong? Saha? Abdi Pak Ojat. Apaan Ceu Ojat bagus maot? Mohon Pak, abdi marakayangan kulantaran salah sahiji padung katinggalan. Dipasangkeun. Nah, atuh niangan padung ka dieu. Ka ditu atuh, kamu alim. Tung ka ditu. Urang nyingkat ti dieu. Urang ngaganggu ka kulawarga kami. Tanyakeun we padung mah ka Jang Ubad atawa ka Mualim Endin. Tah Jang Ubad tukang ngurupkeun, Mualim Endin tukang macatalkin. Mohon maksa teh hayang pangaroskeun ka Mualim. Bapak tinggal lihat ibu mah padung nu tinggalin teh dicanak ku Nini Kia. Naon Bu? Dibawa ku Nini Kia. Tuh, cilaka Bu. Cilaka? Kumaha tuh Pak? Buah-buah euy, eta padung ku Nini Kia geus dijieun suluh. Ah, pira aku sugan Pak. Dan lebih kamari dikurupkeun anak oge. Nyakeun bae. Isukan ku bapak rek ditanyakeun ka Nini Kia. Sugan can dijieun 10.
Ojat cungwe ayeuna mah geura ingkah ti dieu tong ngadon ceurik di kolong keun isukan rek ditanyakeun ka nini kiah rek badami jeung Jang Ubad sakalian rek nepungan ka Ustad Min. Hatur nuhun, Pak. Ayeuna abdi bade wangsul deui ka alam abdi. Ya we kaditu. Ayeuna mah antara cekiah jeung kuring geus bedaan. Didoakeun we sing ditarima iman jeung Islamna, sing ditempatkeun di sisi Allah. Gitu. Tos teu aya, Pak, arwana Ci Ojat teh? Geus idit, Bu. Keun isukan mah ku Bapak rek dibejakeun kamu alim endin Sina Badami jeung Jang Ubad nepungan ka nini kiah eta padung teh sina dipasangkeun deui. Rina mah orang sare, ayo sepenting ieu teh. Astagfirullah. Pamiarsa, sakitu muka pihatur, hidangan puriding puringkak di Radio Fortuna Sukabumi. Atur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih ayelapat. Insyaallah, dina malam Jumaah nu bakal datang, urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.